kumaha mana teh Kresna Pak Manegara kumaha teh aduh paduka teh tiasa dihalangan teh tiasa dipisah aja ieu mah kasih babat ya hari aya naon Bapak naon deh nepikeun kariweuh ieu aduh meninggalkan gotongan-gotongan anu sinak mas picis kemarin cinginten jumanten ku si Gatot kah sampai acak-acak dawur-dawur naon maksudna saudara sana aku kata cuma itu kayak kamu udah orang kayak mana asuata mas ini udah kering dan di bawah mereka coplak huntungan dua asuata Gesa si Gatot Kaca geusnya pucuk tinggira geus gara-gara wayana si Gatot Kaca gantung Gesa gantung perangan kasih anak sari si kunyuk teh aduh sirik merenang tubuh-bubuh sini asuata mah kering kermonya di bawahan jetot teh bubuh-bubuh coplak huntungan dua cenah dengan sekarang kasih muntir di kantung cenah Gesa tewak sangkara ayah ayah kajian tenan lu teu diduga-duga nah apa Gatot Kaca ngalu-ngalu gotongan orang-orang Astina wah eta mah gosip hoak ulah hoak nu bikin patutan menjadi jantan saksi mah nu jantan keamanan teh kaulah pirang kaulah cileuleuh ngan tadi di Patamanan kitu sate acan lembat ka kamar perituekan urang-urang Astina mah bada niat atawa badan teh dina hanapeun tangkap palem di Patamanan badami kumaha badami kamu nyilakakeun nyeun fitnah ka Gatot Kaca saha bahwa si Kobayan Jaya Rata, Jaya Mikata, Citra Soma, Citra Yuda, dan Citra Soma Aswatama naon maksudna Soma teh pupurihun sana di negara nahasi di negara nyawa sugan di rumah biasa gitu pas kaulah ngontrol ngaliwat Gatot Kaca di kebugan diselengkokeun kana kebugan moe kasuruan oh gitu teu kapinurang rencanakeun bade ngawur-ngawur gotongan padahal ngawur-ngawur teh urang-urang Astina keneh ngan fitnah ka Gatot Kaca pas kaulah ngalampung jam 11 kampung saparapat cenah pas dari Astina ngawur-ngawur gotongan diselengkokeun kana tebar kitu ulah ngan tadi bahar si Kobayana negor kapalon hak kemana wae cenah keamanan teh ngan teu pasea tapi kaulah teh nyangukeun yen kaulah watos keur sare anjeun teu biasa watos sare nah make jeung nyebutkeun anjeun ngabohong di sare kitu bagi kaulah teh hayang puas ulah hayang puas sacan ningal urang-urang Astina teh geuna Gatot Kaca jadi rasana kaulah teh sare bu jadi yakin Gatot Kaca teh salah teu Gatot Kaca ngasal kudu fitnah sidik kudu kubukti mas prabu nyata kaulah bakal ngadakwa urang-urang Astina jeung ngadakwa Gatot Kaca kumaha ulah hideuna kaulah bakal balik sa orang-orang Astina
Citra sinuman sapatro mangosal citra-citra ngalon citra sowa maharsi kombayangan indahkuan tekakan nundranya katot kasa asra jingan rawalan wage pakangan anu janten keamanan sami diparios kanggo nantoskeun we hidungna sahanu salah sahanu bener Maharasi kombayana capetan taya papadan pun kitu deui samarana betara Kresna teu kateter abong Batara ari Batara teh pinter tungtungna saluhur-luhurna nu biluk mati anjul ku kajujuran sagagah-gagahna nu rongkah moal teu dempak ku keadilan salah moal pahili jeung bener pon kitu deui sabalikna bener moal pahili jeung salah tungtungna sidang naik banding mati urang-urang astina kateter ku Kresna Maharasi kombayana naik banding palai sidang di sawarga Manikloka hujaksa Agung Yamanipati namun tetap bergerak tetiasa kepamar diinis-isi rempang kukayaan anu antuk nakabolekekeun kasalahan Maharasi kombayana kubijaksana Raden Katokaseun ngahampurakan dosa perdosaan urang-urang asli Sami Dewi mayang arang tanapi Subadra ditalek dua nantiayaan ditampi tanya kanan nyungkeun 10 syarat sahabat tiasa buktos dan terlupakan dan tercarokan syarat anu kahiji teu kirang syarat teu agung nyatana dina mangsana oleh panganten para dirias ku panganten ti sawarga Manikloka anu pangapit panganten pamenggetna cing sarupira rayana sareng panganten pamengget tukang rias istri pangapit pangantena rarayana cing sarupira sareng panganten istri rarayana alai dipangnyanakeun kapet kesi badal ari kapet kesi badal titiplik ku sorangan tanpa dikeberkeun ku manusia eta kaanehan titiplikna gegeber nagi pasangan tanpa dikeberkeun ku jalma titiplik ku sorangan berdil kalantakan anu eta berdil teh tanpa ditetekeun ku jalma nyatana netek sorangan hurung sorangan ngabeledag sorangan nembakkeun ku sorangan nomor kaopat syaratna para diparanyanakeun kerang 100 rupa tapi semitna sarupa nomor kalima para dipangnyanakeun gamelan silokanan nomor kagenepala dihias widadari nyatana di sawarga Manikloka arjanana Dewi Potang Lodaya anu geus anu katujuh pelai dipangnyanakeun papanjangan pasar rencana rencana kusareng jelema kadalapan pelai dipangnyanakeun kareta binarong anu ditali ku utak
sewang-sewang. Namun Dewi Subadra hareos kagatot ka ieu nyepeng rahasia teh lintang timur asmara kuda pawan. Margi eta sarat anu 10 kantos dianggo mas kawin ku Semar Kuda Pawana ka Dewi Karena sen disawarkan mikro atuh sadayana dibagi-bagi tugas Bima bade nyana kareta winarong anu ayana waringin pitu sedangkan dari Gatot kasarnya apa jangan masyarakat jangan dikaligrahan astra jingan dawala nyana muni anu 100 ka Tegal si awan-awan Raden Dipati Arjuna Sarwa Semar Kuda Pawana kasawaga manikroka namut gamelan silokanan berdirkan taka pakapit panganten sareng tukang rias oge namut kembang anu 100 rupana tapi semitna sarupa buru-buru kaki dulu kakare kakulon kawet kacarios diwaringin pintu nyatana merendah kareta binaron dijaga uhiji utang gede anu loba anak buahna jenengan anak kalawin cabrik anu pagaweanana ngajaga ieu kareta anu diparentahkeun ku hiji manusia anu parantos ratusan taun luana geus 200 tahun dunungan teu datang-datang ngagaji henteu mere uang pasangon henteu dengkeun kaula loba balat-balat titah ngajaga jeung ngariksa ieu kareta binarong untung kaula boga anak buah anu satiasa tuhu denawa dulur-dulur bangsa dieu baraya bangsa kuta diri tenau pamili bangsa raksasi kumpul sakabeh urang bebenyokeun bari nuwuan kasaran nuwuan dunungan anu geus marentahkeun pikeun ngajaga ieu kareta benar selamat berjumpa dengan saya nepangkeun
saya geus 200 tahun can mohon. Kaula can bayaran can gajihan nuwun ieu kareta binaro. Dulur-dulur bangsa di baraya bangsa Denawa pamilih bangsa Rasesi kumpul di dieu. Supaya dikajaga kalau ciri supaya Dan siang magibina juga hayang puncak diri paling muda mega hatena terleh melang siapa tak tunggara hatena terleh melang siapa
saha Pak Totok. oh iya kieu mah keur digawe bapak maneh mari eta maneh teh ngabaheung naon Ngabaheum balon. Aya niu balon. ulah niung di dieu bapak mah sok leuas ulah penyakit lemah jantung Aya niu balon di dieu. ulah piomongan bisa ya tatangan menuju tedamang leuas bisa yang lemah jantung atau lemah nieu Aya niu dieu. di ditu di lapangan di tengah sawah Aya niu balon di dieu. ulah bedegong Aya padagong. Aya niu balon. dinu lega niupna Aya niu dieu. bedegong deui anak-anakan soalnya hayang di dieu ulah gede teuing niupna Sabaraha kali? 5 tiupan cukup isi ngabeledug Heuh atuh. sok atuh Aya niu balon.